sanajan eta budak sahanapun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teges pepek ilmuna hartina eta budak teges koloteur tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina ulah ubudunya teuing kakonengan teuing tapi hirup mah kudu sigar tengah hartina teh saim hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahan kana dirinya cuk nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kawelas asih pangeran ka urang tina sagala rupa tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kawelas asih pangeran ka urang tina sagala rupana panen deuleu teh cu aing ngaran-ngaran di kampung mau cu lamun teu kitu rek di mana hirup era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe ujang sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuliun ai urang daek berkarya mah nya cu cu heeh nuhun paingan ceuk hariring nya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang
cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalah kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cuk nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka langit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu
nyajang tayo idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasi Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nya ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangana disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh nya ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung
dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur sagala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeung jeung kanyaah tinggal itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempok kotor ngising nah kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat cu asal urangna mikir nya cu mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh nya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic ya cing atuh ua minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting itu rezeki nepi ka rantuy gitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang
urang dia mah melak cau teu mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapak hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kalihna cing soleh amin jazakallahu khairan nasira itu rezeki lucu tangtuna ku uak meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sana rengsena beuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beuntak mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah gente si banyo gente atuh puguh meureun gampang kakeunaan ku panyakitnya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadonga heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pek geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cu ulah saomong-omongna ulah sateungeuh-teungeuhna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun nya cu
cing atuh lagu jang. Oh iya kamu kali watarek ngadoakeun ai doa mah biasa sok dibarengan ku haleuang. Nitip asih teh sok dibarengan ku hariring. Sok aja ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na negara urang. Apaan sewesi Siliwangi baheula teh di urang mah. Hah? Tagning. Lagu sejarah ujang. Jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah kenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon kene. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dewek oge yakin teh kana diri si lain teh. Daek kikituan so teh si lain teh keur calalageur. Da keur gering aya panyakit memborah kikieun si teh moal lah. Nepi kacing bararakatak. Aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin. Da pikiranana sia mah jo akhirat geus paeh. Ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana. Tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna
kencing manis tensi kencing manis tengah ronjat Wilujeng wengi baraya akhirna teh dia ngajakin teh akhir dina pegawaian sia teh sareng jadi Allah mah mau nyiksa Allah mau ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat penyiksa Wilujeng ngadangukeun nu kagungan siksaan tabunganna dina cungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwihi da Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwihi baik nyalametkeun agama mah nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun ai kana papatah babari ngarti sia mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah
tak orang oge atau hirup di zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap di zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya alah aduh manawit teu aya nona igun iya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah nih ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu cepak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam tak gitu kira-kira bapak mau amek pakai amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumeledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam apa bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan
Cing jawab. Ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mata eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar. Bapa maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuyeut teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun kita tadi saya tengah bejaan teh kaing. Jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Ah eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Saha nu meuli na tuh. Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kitu kumaha? Halus jang. Halus ilai. Pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam heeh ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek mah bacaeun
banget bodas teh gambaran hate dan dewek mah dina banget teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hate na jelema keruwet da kana banget tau ge sok tempo ku sia lamun hatena keruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme tah sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh sia teh alah nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tah ieu pipaseun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Dalah. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah teh. Kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah,
lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh buntut bangkong pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana babandinganana mun tadi atuh aki-aki baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dihebere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang waduh sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar
iya nu matak ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna diganti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak itu adalah jadi jelas Allah tanya tuh aya berbandinganana tah gitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba tuh bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun anging Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet keur jing dek ka mana sia init Allah yo aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semaheun anging Allah Allah jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak atau ngejot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah Hatur nuhun ka para penonton nu parantos nonton video ieu dugi kareng saya mugia ngajantenkeun hikmah sareng faedah kanggo urang sadayana tong hilap al-Fatihah kanggo almarhum Kyai Haji Asep Sunandar Sunaria. Wilujeng leleson mugia patepang deui dina episode salajengna. Sampurasun.